Bangkil anu buktosna ayeuna Cirahong aya Masjid Agung Manonjaya. Penjajah nukung Singaraja di Manonjaya khususna nyana peralatan perang anu canggih, bendil otomatis, nyana bom, nyana nuklir. Rahayat Indonesia khususnya warga golong objek tongkat. Tapi kulantaran gawe bareng sauyunan, gotong royong sauyunan, gempuk jukung sauyunan, bersatu kompak. Nu akhirna penjajah nyana bom nuklir biasa dilumpuhkeun ku bambu runcing. Hayu urang babarengan rawat rumah pusaka negara Indonesia. Pusaka negara Indonesia lain keris, pusaka negara Indonesia lain bom, pusaka negara Indonesia lain bedil otomatis, tapi pusaka negara Indonesia nyata persatuan dan kesatuan bangsa. Hayu urang sadayana rawat rumah persatuan kesatuan kunggalang gotong royong gawe bareng sauyunan. Diri ku angklung landung, angklung landung bahana tina awit. Landung hartina jangkung leuwih tina ukuran. Awi simbol awi siloka awi pohara agungnya. Hirup awit sesorangan, hirup awit teh hiji, tapi hirup awit tetap sarung pun sadapurang, hirup awit tetap warung pun sadapurang, silih dede, silih sender, silih dede, silih dukung jeung baturna. Nu akhirna awi hirupna bisa nangtung, awi hirupna bisa ajeg. Pamoharan awi hirup ajeg lamun hirupna sorangan. Sifat awi, karakter awi, sok sanajan awi dicacak, sok sanajan awi disisik, diiris jadi hilis, tetap karakter awi leus geger liat tali. Poma urang salah urang Sunda, poma leungit jati diri ki Sunda, poma hilang rasa kasundaanana, leus geger liat tali. Singalaga ngalambangkeun negara anu pernah dijajah, anu pernah ngalaga, nu akhirna Singalaga bisa ditundukkeun, bisa ditalukeun ku budak Sunda. Ayo abis kabineh nu taya wates pangena panganten sunat baris dibagiakeun ku mangrupikeun caraka bali pamulangan Sunda. Mamang lengser sapara kanca garapan lingkung seni putra pajayaran karesman pambagea di kawitan. Sapri di Pratama di sekitar muga waluya jati, waluya diri, waluya salalabina. Dekuknya aneh apunten kasep ayo kolot mah tekau perusuh tekau priwe batu nu diheulakeun kapun wa sedang aja mun sampun wa apun manawi tata usaha rumaos wa
Arab antosan heula wa mundut kasa tiga nyebarkeun bewara kasakuna balaya puun sampun dua rek mapake sumpi tuh Chef Rizky Pratama pengantin sunat parantos gede gerak ramekeun brang yang gerak buana payung gerak bukan buana payung gerak bukan buana payung gerak bukan wow let's go burung mancur mapak gending sumpingnya siap tapi kamu manggalengga suka lingkih suka mana di